warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa awliya'ahu litarbiyati ibadihi wa kashafa lahum hiyadul jamali wa zakahum wa falaqa subha anwari wa aqla'a alaihim syamsa asrari wa manna alaihim bi isbahi ni'amaihi wa ajlasahum ala kursi tauhid wa qaddasa arwahahum wa a'tahum unsa azaim wa fataha alaihim baba zikri wa afnahum thumma abqahum li maslahati ibadi. Wassalatu wassalamu ala khairi khulqi wa ala alihi wa sahbihi wa ummati. Amma ba'du ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min 'azmil umur. Shadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, thalathun man kunna fihi awahu Allahu fi kanafihi wa nasyara alaihi rahmatahu wa adkhalahu jannata. Man idza u'tiya syakara wa idza qadara faghfara wa idza qadiba fatara. Pengatur waktos anu kupriwados dipihormat al-mukarramuna para alim ulama, para kiai, wabil khusus kiai setempat sesepuh pondok pesantren, wabil khusus kiai sepuh pemirsa Kiai Haji Mahfud Syekh Medina saat ia hadir, aparatur pemerintahan, wabil khusus bapak-bapak muspika atau yang mewakilinya dari kepolisian yang saya hormati, tokoh masyarakat, para santriwan santriah, jamaah pengawasan. Alhamdulillah wa syukurillah urang sadayana dina saat ieu dibunturan nugraha ku Allah Ta'ala untuk pinten ageuna yakni dipaparin kesehatan lahir batin sehingga tiasa bermuwajahah kumpul dina ieu haflah mubarakah dina raraka insyaallah pangusan rutin sasihan dina mingguan anu kahiji sampai syukurin usul pangawasan ti Cisireuh Sukaraja di Kaduhur diteraskan di dia insyaallah Pak Kapolres tabu 2 hari dugi kasar kami asarna tabu 3 saja berarti mas begitu tidak diperhatikan nawas ketika adanya Allah amin. Enggak sepadas dengan para waktos urang kamitan di pangosan kitabna kitab hikam atau nabi jami ulumi saur sasupayung jamu biasa sok urang kamitan ila mu'allim
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab hikam kalawan nyuhunkeun tulung kada nu jenengan Allah. Lamun ba bimakna isti'anah, ismun bimakna musamma. Haram hukumna minta tulung kana asma. Tapi nuhunkeun tulung mah kada nu boga asma. Lamun ba bimakna tabarruk, ismun bimakna ismun. Ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab hikam kalawan ngalap barokah ku nyebat jenengan Allah. Nah, gitu. Ori kitu aya berkahna nyebut jenengan Allah kan tenang. Boro-boro nyebut ngaran Allah, nyebut ngaran ulama, usul aya berkah. Komo jenengan Allah, pangsae-saena nami teh Allah. Nu matak jalmi ge sok aya nu dinamian Allah ngan make Abdul. Abdullah. Saking hoyong berkahna hiru namina nami Allah Abdullah. Ngan ulah teu nganggo Abdul lamun rek nami Allah dipake nami ku urang. Sabab bisi nyarupaan Allah. Al-Malik, Abdul Malik. Ulah Malikul si Malik ulah gitu. Nyarikan Allah. Empat saja. Kan bebu biasa. Nami Allah mah nami pang berkah-berkahna dibandingkeun jeung asma Allah anu sanes Al-Jawad, Al-Karim, As-Sabur. Namun sebabna nami Allahu maknana ngaihatuh ka sakabeh asma Allah. Jadi asma Allah nu 88 teh diringkeskeun aya dina Allah sadayana. Maka wirid asmaul husna untuk 88 disebut cukup Allah, Allah, Allah. Nah, lamun dikir Allah bisa nyebut Allah, kudu paham karena tingkah hati ke nyebut Allah. Dan ayat nu dikir Allah-Allahan balik paham karena makna Allah. Sok aya bismillah ge dibaca ngan ka Allah teh nyaho. Allahu Akbar berkah asma disebat nage Allahumma asmaul jalal. Asmaul a'dham pusatna asmaul husna. Kumaha tingkah teh nyebut Allah pana ti makhluk ka Allah. Ulah ari dikirna Allah-Allahan tapi ari lempar kuring nu bisa. Eta pamalimpah jeung mana Allah. Allah teh dimustaq dina ilahun. Ari ilahun teh nu ditaati penciptaanana, pengurusanana, penguasaanana. Makhluk sadayana taat ka Allah. Teu aya nu nentang aturan Allah. Teu aya nu nentang tahsis Allah. Ceuk Allah jadi manusia, jadi manusia. Aya nu ngalawan ka Allah, ceuk Allah jadi manusia, kalau jadi domba. Aya teh ya. Taat kabeh ka Allahu Allah. Penguasaanana, pengaturanana, penciptaanana, makhluk Allah taat ka Allah dina pengaturanana. Nu mantak lamun aya makhluk rek ngatur makhluk, ngalawan makhluk. Nya sok ngalawan.
sok aya bahasa kieu yang tak itu ieu bawakan ieu naon mani ngatur-ngatur we gitu mah leres paling halim jalmi diatur ku jalmi kecuali aya alasan tertentu Kapolsek Jenderal tugas pindah ke anu taat kan para alasan tema Korea misteri leres kan santri jam sabukeun masjid waduh ajengan aya keun dan berarti tenang ngan mun teu taat sieun ka bala leres kan jadi mun makhluk rek ngatur makhluk teh teu gampang teh karena aya alasan sok digawe di kuring naon teh digawe dibayar 200.000 sapoe kakarada aya alasan terus ya Allah tepang berkahna pamili sifat maka zikir Allah Allahumma kan ya nami Allah di kumaha-kumaha aya manaan tapi lamun bahasa Umar ain mim ro pijan aina jadi naon maksudna mar tuduh teh ka Mang Umar pijan mim mana tuduh teh ka Mang Umar tapi Allahu lamun aya hamzah meneh Allah pijan hamzahna bisa baca lillah leres naon lillah mana milik Allah lamna miliki nu Allah makhluk usaha nu Allah bisa nu aya di urang usaha nu Allah hirup nu aya di urang usaha nu Allah padahal dihirup ke Allah lain urang nu boga hirup tapi Allah nu boga hirup ngahirupkeun urang anu maot jadi hirup jadi waktu hirup manusia teu boga hirup saya boga hirupna Allah nu ngahirupkeun mana nu urang cisol mata kulir pijan lamna hiji bisa dibaca mah lahu leres lahu ka mana ka Allah di mana di Allah kusaha ku Allah maka minhu bihi lahu fihi di Allah bihi ku Allah lahu ka Allah keur salat tadi hate di mana di Allah keur eli ka Allah fihi di Allah aya nu salat teu eling ka Allah di mana hatena di sawah aya anu keur salat di gardu hatena aya berarti itu ka Allah teu di Allah bihi ku Allah kusaha anjeun bisa keur salat ku tujuan hati anjeun salat ka mana ka Allah mata kudu fihi bihi lahu di Allah ku Allah ka eta ikhlas kitu kan lahu lamna dipiceun kumaha macana hu teh naon domir huwa ari huwa teh zikir dina makom menihaya kan jadi hikam lagi maka karena bijak kedua kita mempelajari hiji zikir ma'al ghaflah zikir ma'al yaqta zikir ma'al hudur zikir ma'al ghaibah zikir ma'al musyahada huwa maka ayo dikir hu disebutkan dikir sir kunaon disebut dikir sir sabab anu ningali teh lain qalbu lain ruhu tapi sirru ka mana kana nurdat Allah jadi dikir dikir sir dikir dinamakan hadrat ahadiyah nu dinamakan ahadiyah dikirna hu itu nu dinamakan pana dikirna Allah
Nu dina makom parku dikirna la ilaha illallah. Tidak makom. Lain payah ngucapkeun la ilaha illallah, ganti nama Allah Allah. Sanes kitu. Jadi kumaha tingkah hate mun dikir ka Allah ingat kene ka makhluk dikirna la ilaha illallah. Lamun dikir geus teu ingat ka makhluk ngan Allah hukum dipika ingat ku hate teu aya naon napan milari hate kecuali afal Allah, kecuali sifat Allah atau ada Allah. Nah, maka dikir Allah Allah Allah. Ku hate makhluk geus teu kabarengan nu aya dina hate ngan eli ka tajalli ka Allah, maka dikirna Allah Allah. Ngan nyaksi ka Allah na kana afalna ku sikleun Allah nu ngagerakeun hirup urang Allah nu ngahirupkeun teh pagawean Allah. Tajalli aya kana afal, tajalli kana sifat Allah nu ngahirupkeun. Di Allah boga hirup, di Allah boga bisa, Allah kawasa mampu bisa kana ngayakeun jeung ngeuweukeun sakabeh perkara mungkin. Eta sifat nyaksikan sifat dikirna Allah Allah Allah. Mun geus teu ingat ka makhluk ayeuna mah sifatna teu kabanungan nu kasaksi nurda Allah unggul. Eta dikir dina maqam hadrat ahad dikirna lain Allah hu maka la ilaha illallah dikir jahar, Allahu dikir khafi, hu dikir sir. Aya ramyan-ramyan bahasa. Oh, di nama kemana urang? Maka dikir teu bisa akur. Ayo la ilaha illallah, ayo Allah Allah Allah. Aya nu hu. Ulah digeukeun kumaha makomah. Kumaha paningal hate. Teu bisa dipaksa-paksa kan. Tawatur mah ya dikir hobi teh bismillah. Tak hewanna asma Allah lagi di kumah-kumah aya manana. Allahu lillahi lahu huwa. Di akhirat nikmat agung teh nikmat anu benar ada teh nu leutik nikmati Allah Subhanahu. Nah, apa badar nanti ke di mana orang geus aya nikmat keur aya waos asa teu pati nikmat teu ngitung-ngitung acan yen ieu nikmat ti Allah aya nikmat ngan pisan. Tapi lamun geus teu aya waos kakara ka ahli gigi rek ganti hundu dua ge 20 juta kakara padahal nikmat baras kan. Aduh kamari materi anggap nikmat badan butuh teh ada geus 20 juta maka kan apa hargana. Ah gitu. Maka saja manut arti terang derajat nikmat keur aya engke bakal terang derajat nikmat di mana aya. Nah. Ari keur aya mah asal ini nikmat, tapi geus teu aya karasa nikmat. Keur aya pamajikan asal ini nikmat. Rarasaan teh Allah teh anu inget teh nikmat teh duit kan gua. Aya istri teh aya sanes nikmat ngan geus kudu paling kabur sabulan pamajikan geuh kakaro atuh ribu aing lesu masih muda keur aya mah teu kieu bener nikmat aya pamajikan. Nah itu kan kakara apal derajat nikmat ti Allah. Jadi bageurna Allah teh kakara apal hendak. Mata kula ngalakuan leus pamajikan. Kudu sing apal keur waktu aya kudu sing apal ngarasa teu ingetkeun ku Allah. Eta teh leungit kabur teh ngabejaan yen nikmat bojo anjeun teh sakitu ukuranna. Tah hakikatna mah kitu. Mata alhamdulillah mesti aya kabur heula pamajikan yang penting mah balik deui we. Namun kabur mal apal nikmat.
Jadi non perkara ti Allah boro-boro nu halus nu gorengnya nikmat hakikatna mana dosa. Keringnya nikmat hakikat. Mata keur abdina Allah kudu husnudon ka Allah. Boro-boro nu halus nu awon ge dinisbatkeun ka abdi Allah nu takwa ka Allah mah halus sadanana. Ulah memaksakan kehendak, kayak boga budak awewe datang laki tiba-tiba dari mana? Sadaya gak saya itu kan jadi awewe jadi lelaki saya sendiri nu penting orang ayat di wilayah Allah artinya makrifat ke Allah takwa ke Allah saya lawan kerja melu takwa jeung makrifat ke Allah jadi lelaki boga hate ada lelaki boga hate saya enggak nah, ulah jadi lelaki teu boga hate jauh hari hate itu kumaha tilu sifat hate nu asli. Hiji hate mah terus menerus eling ka Allah. Eta hate. Geuning kuring boga hate tertuluy-tuluy eling sapoho sakapur malah lolobana mah poho ka Allah. Karena hatena disibukkeun ku urusan dunia. Eta jawabanna. Nu mantap urusan dunia mah Rasul biasakeun kana hate. Urusan dunia mah kan sangat beuheung kan diucapkeun, ditingali, dikuping, dipikir ku otak, dituang pun bahan orang. Nah hati teh aya. Ieu mah nu dipikir, aya hati kabeh. Atuh ribu hati teh. Mikiran muni, gambar muni hati. Mikiran hayang, gambar hayang hati. Ingat ke pemajikan, gambar pemajikan dina hati. Jadi hati teh surem. Ku gambar-gambar akuan. Kan terus kan hate mah kawas kaca ari teh aya gambarna naon itu cek asli kali ku sejerona bener coba gambar entong gambar muni gambar sapi dan kaca ini mau bisa lupa asal jadi turunan itu kan nu mata kalau sudah asup-asup kana hate mah kosong wa qalbuhu lirrahman hate mah pikeun Allah satitik eueuh tempat pikeun akwan Nabi Ibrahim wa qalbuhu lirrahman hatena pikeun Allah. Nu ka kuping ku cepil hate mah ka Allah. Uping suara hate kana suara ulah ka mana? Kana afal Allah nu indiro dina suara. Pan suara teh makhluk Allah bidamel usaha ku Allah hate mah inget kana afal Allah ieu dijieun ku Allah. Lain kalau pikiran suara ngaruna ieu suara atuh puguh teh eling ka Allah. Maka sifatan hati nu sabenerna terus menerus sabar da paham kana maknana wing bisa lempang hirup
Aing hebat, pinter kuring, bisa kuring, kuat kuring. Benar sekali. Nu mantak sholat oge kudu paham karena hartos bacaan sholat ngana dina sholat kapapatahan ini wajatu wajian lazi fatoros sama wa mun apal hareuy maka kapapatahan. Tapi lamun teu apal mana wah kalau yang kerdu kemana kalau itu ka dieu bener. Sababna hatena teu digawe. Mata keur sholat hate gawekeun sina naon tapahum makna maham makna nu diucapkeun ku lisan. Urang mah saat hati ucapan sok ulin keur salat ka mana deui teh karena teu boga gawe. Ceuk hati aing mah teu digawe ulin bener. Ari nu teu gaduh mah maksud mah batur mah Pak polisi mesti udah rek mana ka kantor. Da gaduh pada malah. Ari urang rek mana aja ulin. Teu boga gawe ka kantor da lain pegawai kantor. Kan maksudna nya hati ge mun teu digawekeun ulin kan supaya ulah ulin sina maham kana bacaan sholat. Tas sholat teh beuki alus akhlak. Assalamualaikum tapi ka batur tak tajong nya. Pada assalamualaikum wabarakatuh. Artinya batur teh salam mati urang, malah yang dirugikeun, malah yang mata di hate urang assalamualaikum. Artinya sakur lingeun, malah aya makhluk Allah nu dimadarakeun ku kuring. Aku aman bagimu. Bener enggak? Yang mau batur teh nyeri ku obrolan. Itu iya kan, tak perlu salahnya perlu paham. Ya bismillah gitu kan. Sifatna Allah Ar-Rahmani, nu parina nikmat ageun di dunia jeung di akhirat. Ari agung teh memang agung nikmatna, tapi maksud lain ukuran gede leutik nikmat kan. Ar-Rahmani teh naon nikmat nu karasa kudu badan. Ya jasmanian dicabat aya jirim. Nikmat nu karasa ku jirim eta asal apa Allah nu timbul tina rahmaniyah Allah. Sapertos naon sok? Ngaleut nikmat, tuang nikmat Allah kasipatan ku Rahman lain beja yakin sebab kuring dahar geunang. Kartos ya. Jadi bismillah teh kapoto tadi pan ngaleut nikmat, bener. Eta Rahman tapak Rahman Allah teh artinya tapak damel Allah nu timbul tina sifat Rahmanna Allah teh nikmat nu karasa ku jasmani. Gitu mah. Sifatna Allah Ar-Rahim. Jadi maca bismillah teh urang aya paham kalanganan. Sifatna Allah Ar-Rahim nu maparina nikmat alir kamu min wungkul bahasa. Kalau di akhirat wungkul kan kamu min wungkul. Itu sok kalogatan bismillah. Sifatna Allah Ar-Rahim nu maparina nikmat alir kamu min wungkul. Nikmat alir teh lain nikmat leutik. Badal nikmatna mah malah badal anu tadi. Ngan disebut nikmat leutik kan nikmat lemes. Artina nikmat nu karasa kudu lemes. Ari manusia disusun dari dua unsur, hiji jasmani, kadua roha. Nah, nikmat nu karasa ku rohani, nikmat lemes. Nikmat nu karasa kudu lemes, naon ilmu, naon paham, naon ma'rifat, naon tajalli, musyahadah. Eta nikmat nu karasa ku rohani. Eling ka Allah nikmat. Musyahadah ka Allah nikmat. Malah pan nikmat surga ge nyaksi ka Allah. Aya nama lain di surga di dunia ku Allah disaksikan ka Allah. Nikmat surga pan nikmatna geus diasaan ku urang ayeuna. Sabab teh geus musyahadah ka eta kakasih Allah. Nu mata tanda-tanda ahli Allah, tanda-tanda kakasih Allah menganggap dunia ini tidak ada apa-apanya. Wala ngarasa bangga buka sawah 2 hektar. Wala duit 2 miliar. Ngarasa bangga. 2 hektar kecil kan dibandingkan jeung nikmat nu lemes tadi. Musyahadah ka Allah. Wah, luar biasa. Nikmat surga nu panikmatna kan di surga teh kan aya nikmat panikmatna. Bidadari
tuangan leungeun tempat anu dijieun tina jopar jut bumi kecil kan. Pambadangna nikmat surga mana nyaksi ka Allah di mawatinul kasih ayat tempat nangkep. Ayat tempat nyaksi ka Allah. Jadi orang-orang surga lamun hayang ningali dari Allah mawatinul kasih ayat tempat. Saking hebatna, saking nikmatna nyaksi ka Allah, lamun pas nyaksi ka Allah 200 tahun asa nyaksi keneh wae. Urang ngasaan sirop enak. Sambil bumi pohon. Osok 200 tahun karena sakene tak akan. Waduh, namun paham tadinya. Numawi 200 hektar sakabupaten hartana kusorangan kecil kan. Dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan musyahadah ke Allah. Sabab dia kan 2 rakaat sholat sunat memeh sholat subuh. Lamun bari musyahadah ka Allah harga ganjaranna lebih daripada harga dunia jeung eusina. Kecil dunia mah tidak ada apa-apa. Nu matak jalma anu pinter, nu paham jadi ahli Allah. Dunia ini tidak ada apa-apa. Mobil 100 kecil. Mobil 100 kewadahan sadesa. Iya mah moal kawadahan ku dunia. 2 rakaat mah komo salat subuhna. Salat sunat mun musyahadah memang subuh saking berkahna waktu, paling berkahna waktu seperti leutik ka ayeuna teh. Jadi hadis Rasul dijelaskan. Saking berkah puncakna barokah seperti leutik dina salat subuh bari berjamaah. Salat sunat tak sana salat subuh kan. Mun diwadahan ku dunya murek dibikeun ku Allah kana salat sunat subuh bari musyahadah ka Allah teu kawadahan ku. Lebih berharga daripada dunia jeung eusina. Oh. Kata mata ahli-ahli Allah mah aya cirina kan kakasih Allah. Tidak gampang serampangan menyalahkan orang lain. Cauna tahu diri. Nah, jangan tahu diri maka mulai nulu ka hati batu ya tahu diri. Kajian profesor Kiai Cumbur hareupeun indung anu kawan SD kelas 3 baheula di sekolahnya. Cuk batur mah hina da bodoh. Tapi lantaran tahu diri aing sakieu teh sabab ilmu laras kan. Teu wani cucu warga ilmu kajian cuk batur hebat profesor doktor Kiai Cumbur. Teu ngarasa hebat lebih daripada ilmu tahu diri. Sabab sakieu teh meunang ilmu. Supaya zaman lulus tunjuk aing mah teu dimodalan ku ilmu meunang sorangan sakieu. Wah, eta mah dia mah jeung. Mun nya teu dimodalan ku ilmu, ari baheula urang keur orok teu disusuan ku ilmu modal bareng. Bener kan? Muka disebut teu dimodalan ku ilmu. Geus bisa lompang mun teu diasuh ku ilmu urang lain ka jalan katubruk motor karengaran mah itu bener. Teu dimodalan ku ilmu. Urang ajar. Tidak tahu diri maka man arafan nafsa faqad arafan saja menyaho ka Allah tahu diri. Jadi tahu diri itu timbul tina nyaho ka Allah. Maka jangan teu nyaho Allah mah tidak tahu diri asa menang sorangan asa alus duri padahal mah bisa dibisakeun ku Allah hirup dihirup ku. Maka visi misi pendidikan teh ceti cokro mah memanusiakan manusia. Artinya naon? Nu anak jalma, rupana jalma, hatena sina jadi jalma. Eta visi-misi pendidikan. Lain yang dimaksud dengan ilmu itu bukan saja menambah pengetahuan, bukan saja menambah wawasan, tapi yang dimaksud dengan ilmu akhlakul karim. Mun akhlak masih goreng, urang geus pinter, tong kamu pinter, ilmu teh lain ilmu. Namun geus tepi ka amal, kakara disebut ilmu, amal mun make ilmu disebut amal. Mal disebut teh hiji deui mun teh aya hiji deui kan. Urang duduk kok salat naos tara rukun salat apal salat terus pikiran ka surga mah dan salat terlalu pagi kan. Salat mah jangan make ilmu pikiran surga. Sarua bae jeung usum panen mikir aduh aing sabaraha tahun hasil panen nu ayeuna sawarna can meuli sama. Kadanya nama tarkaosnya ceki cokro memanusiakan manusia.
Artinya ya tilu hiji memanusiakan manusia teh artinya tilu hiji paham ka anu nyieun jeung sadar diri aya anu nyieun. Sadar diri aya anu nyieun tapi ieu teh isi-isi pendidikan. Mun pinter aya nu pinter nu matak jalma anu pinter. Aya jalma nu teu ngarasa hebat. Naon sebenarnya pinter sesebar dipinterkeun ku Allah. Dicabut deui maka pinteran mono deui teu ngarasa hebat. Pinter kan usah nu Allah. Ngan didohirkeun ku Allah di urang. Urang mah sifatna bodoh, nu kasipatan ku ilmu mah Allah. Aya makhluk nu kasipatan ku ilmu teu aya berarti lawan ilmu bodoh. Urang mah bodoh bisa dibisikeun nyaho di sesebat nyaho. Nu mata aya kiai pinter, paling keren masuk perpinter. Saudara kiai hebat. Diketuk ku ilmu nahu, disorban ku ilmu bayar, ditepleh ku alfiah, ditepleh ku ilmu mantik. Wah, segala bisa. Ngarasa hebat dirinya. Lantaran ngarasa hebat cek Allah. Allah siang aku nu maneh aing hebat. Cabut ku Allah Taala dibere pikun. Oh, boro-boro alfiah 1000 bet balik di masjid lawan imam ti kapanggih. Mana kapinteran maneh majan jagoan sia ku aing dicabut cek Allah. Bener kan? Eta visi-misi pendidikan. Kahiji supaya sadar diri aya anu nyieun. Kadua terangkan nyieun sanu minterkeun Allah. Sanu ngahirupkeun Allah. Sanu ngabisakeun Allah. Mun Allah teu ngajadikeun awewe daekeun ka urang can saumur hirup moal boga pamajikan. Da Allah anu dihatekan ku Allah dinaekeun ka urang. Sok kan? Berarti aya awewe daekeun teh itu nikmati Allah. Gusti alhamdulillah kieu-kieu aya daekeun. Sok kan? Katilu paham kenaon ku Allah nu mata dijieun digelarkeun di dunya ciso kudu paham tanyakeun paham teu naon sababna Allah nyieun anjeun jadi jelma tuluy digelarkeun di dunya naon maksud Allah coba sok coba maksud ibadah ka jadi tujuan Allah teh supaya anjeun teh ibadah dijadikan gelarkeun di dunya ari urang di dunya lain ibadah neangan kahayang nafsu. Ini paling panjang tujuan Allah. Kita tidak tahu diri. Mereka mana rek nyangan karesep we. Pan aya waktuna salat, ayo perlu salat. Padahal Allah jeung urang kita salat tidak tahu diri sebab terang ke Allah man arfa nafsa faqad arfa robba sanujahu ka Allah tahu diri. Mata kayak bener mah jalmi dari polisi kan sina makrifat ka Allah malah nu ngaco ieu. Bener. Tahu diri. Pinter-pinter ya aing teh budak. Ngobrol hareupeun kolot. Ulah ngobrol teu kudu. Bisi gara-gara ngobrol salah, Allah murka ka urang. Mata nu terang ka Allah masieun ku Allah. Nu mampahna bari sieun ku Allah kira-kira rek nyeun kaonaran mah. Gara-gara yang panggilan ke Allah jadi murka malah. Da kuduna kumaha mere manfaat ka batur ari urang kalah ngamadaratan batur basuhan. Khairun nasi anfa'uhum linnas pat alusna jalma mah panmanfaatna jalma ke jalma. Jadi nu boga iman mah no ngareman anu geus ditarima kita tangga manfaat nu datang ti urang. Wo ieu kita sukeun jalma teu manfaat ke jalma ieu. Tah pemikiran batur merenung cetak aing. Jadi urang geus mere manfaat naon ka para jalma ta eta nu hebat. Mata kimahna jalma nu makrifat jeung iman mah mere manfaat ka batur. Moal mikiran batur mere ka maneh? Jalma mere manfaat ka batur ikhlas, hartina ikhlas semata ka Allah. Engke aya keterangan ikhtilaful masyayikh fil ikhlas 11 perbedaan ikhlas kan. Ulah di ayeuna engke we teh. Yang penting ngaosna tong maros. Tiap ngaos aya sebab ikhlas mesti kebagian. Ayeuna mah ieu maka karena mau bakar semangat tunggu gitu. Supaya bener ilmu teh wah pakene can dipaham dulu. Sugan pesantren teh aya satu kitab paling murung teh cukup gitu. Cukup kan. Nah, itu. Jadi katiluna visi misi pendidikan teh
naon paham ieu diri ku Allah dijieun digelarkeun di dunia supaya ibadah ka Allah. Ibadah nu kumaha? Lain paya ibadah, salat lain paya salat. Ibadah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ibadah ka Allah bari hate tong musyrik. Da yang ibadah bari musyrik kan? Musyrik teh ngarejeungkeun dina tekad, ngarejeungkeun dina tujuan. Ulah direjeungkeun ka tujuan Allah. Tujuan ka Allah sakapeung, tujuan ka Allah sakapeung. Salat teh dibagi dua. Keur saja keur Allah dibagi dua ulah. Kalau ngumpul kuduna urusan dunia kumaha? Jalma ibadah karena kami, dunia dibikeun ku kami, akhirat dibikeun ku kami. Tapi lamun ayeuna maksud dunia, sakahayang kuring ceuk Allah mere dunia, jeung ka jalma nu karep kami. Nu teu karep kami mah hayang dunia ge teh dibere ku Allah. Mutak rugi mun ibadah ikhlas sabab janji Allah mun ibadah ikhlas dunia akhirat dibikeun ku Allah. Tapi mun maksud dunia lancar ku bikeun Allah. Man kana yuridul ajilata ajjalna. Wah panjangnya nih, geus pokona. Nah, itunya. Jadi sifatan hate terus menerus eling. Kedua sifatan hate mencintai yang berbuat baik. Eta sifat hate. Sok resep ka jalma nu gawe hade. Lamun urang batur alus ka urang goreng ka batur. Teu boga hate. Ya, teu boga hate. Batur alus ge goreng meureun. Da lamun boga hate asli nama sifatan hate teh sok resep kanu berbuat. Ari urang resep ka Allah teh. Allah berbuat baik ka urang teh. Masihan soca, masihan cepil, masihan istri, masihan putra, masihan untung, masihan sehat bisa. Lamun urang boga hate kudu cinta ka Allah sabab sieun dipasikeun ku Allah ka urang. Harus kan? Kalau kurang tidak mencintai Allah, kalau kami cinta kasalian Allah, itu tidak punya hati. Kunaon? Sabab hatena disibukkeun ku urusan dunia. Eta kesalahan sakit. Katilu berkehendak terhadap sesuatu yang baik. Eta hatena. Sok nikahayang kana anu alus. Eta matak mun urang rek digawe hayang teh nu alus pagawean teh eta boga hate. Mun digawe rek atuh hayang malik teu boga hate. Jadi teu dohir sifat hate. Kudu nama hayang teh hayang digawe nu alus. Jeung hayang kanu alus. Hayang kanu leuwih alus. Matak jalma lamun boga hate hidupna beuki maju. Namun sana berkehendak terhadap sesuatu yang baik. Urang wirid geus 30, hayang atuh 40 mah, hayang atuh 50 mah terus. Hayang lihat terus. Sok jeung buatan Itali si sok milih mana? Milih buatan si Baduy teu boga hate si jaman. 1000 jeung 100.000 bisa 1000 teu boga hate. Urang geus 100.000 sok hayang 1 juta. Hayang boga hate sababna. Jadi hati mah hanya dulu lebih tapi tinggal ulah salah nempat kirana. Maka ayat bahasa kan orang yang punya kecerdasan hati disebut nanti eta kecerdasan emosional. Manusia itu harus punya kekuatan, 3 kekuatan. 1 kekuatan otak, intelektual. Kekuatan IQ itu otak, intelektual, cerdas otak. Kedua, manusia harus punya kecerdasan hati, kudu pinter hati saja pinter otak. Disebutnya EQ, tadi IQ, hati EQ, SIR SQ, maka training SQ. Wala, karena SQ suara. Tapi ilmu SQ hikam deh kan. Insya Allah paling terdesin namun kersana kamu kekuatan SQ. Nah gitu. Lalu disebut pinter hati teh kumaha kan? Jalmi nu tara salah nempatkeun dasar-dasar emosi. Naon dasar emosi? Keheum teh atus kan? Ngalulah salah nempatkeun. Ari kan sudah keheum, ari kan copet terus. Bodoh hati
Nalangsa, saya nalangsa. Dasar emosi. Nu penting nalangsana ulah salah numpak. Ari teu gaduh artos osok nalangsa. Ari teu bisa salat husu osok nalangsa. Oh, eta bodoh hati. Ari teu salat husu mah teu nalangsa, ari teu duit nalangsa bodoh hati. Harus kan? Jauh-jauh. Otak pintar hati bodoh. Lamun ngawas kieu, saudara gitu dunia yang sebenarnya. Polisi mau ribu urusan. Berjelma boga hati. Nu mata kruh dunia maka makrifat. Ketenangan hidup itu bukan karena harta tapi karena makrifat Allah. Nu mata harta dan ilmu itu bukan segala-galanya. Harta bukan segala-galanya, bukan. Buktinya mana? Dengan hartamu kamu mampu membeli rumah yang bagus. Tapi hartamu tidak akan mampu memberi kehidupan yang damai. Nu imah na gedong sidro can kudu damai. Sok aya nu pasehat di gedong sidro. Ya, kunaon rumah tanggana nu teu hideung teu teu cager. Cek urang pageragu mah gumbrung kali rumah tangga nu burung jeung nu gero. Teu areling kabeh teh. Terus kan nu teu areling dihijikeun nu garela sok limaan. Dordar geura dimakan. Arupus kaca bener. Nu teu areling nu parasiaman teu eling eta kan. Anu eling mah moal bisi ge pernah ke jongku. Al pas ya komo aku. Nah sama cukup penek, cukup jangkung kayak aing teh budak, bapak penek tuh. Apalah harga bapak? Oh kan. Ieu mah, boro-boro beda-beda hidup nak limaan di imah, tapi lantaran semuanya tahu diri, repeh lagi. Maka kalau Allah nyebut makrifat tina hate jalma nu aya di dunia ieu, hakikatna dunia sakaratul maut. Loba kacau balau, hakikat sabab naon? Sabab teu makrifat hati ka Allah. Nu makrifat mah buah, hayang mere manfaat ka babada jalma. Ieu hayang maribuhkeun, bot muhulu, moal jauh kitu. Gitu. Dengan hartamu kamu bisa membeli ranjang yang bagus. Tapi hartamu tidak akan mampu membeli tidur yang nyenyak. Betul. Ranjangna saya putih berat saya. Kok mau menangani itu? Tahu dari buntu. Kok mau ada korupsi masih ditangkap KPK betul? Gelisah. Wah, bukan segala-galanya. Dengan hartamu kamu mampu membayar dokter yang mahal, mampu membeli obat yang bagus, tapi hartamu tidak akan mampu memberi hidup dan memberi sehat. Betul kan? Ayah mendengar maut kan dia ya. Bejana mun naik hirup bisa dibeuh beungar ulah marawat. Dokter teu damang aya. Boro-boro teu damang maot ieu aya sih. Lamun cager ku obat mulai dokter geuning kan. Bener kan? Coba berpikir sehat maka. Dengan hartamu kamu bisa mengoperasi plastik wajah yang jelek menjadi cantik. Tapi hartamu tidak akan mampu membeli hati yang indah. Betul? Anu juga beli oh kan? Bukan segala-galanya. Ilmu bukan segala-galanya. Yang segala-galanya apa? Iman. Lumata ilmu nafe teh, ilmu manfaat teh, ilmu barang iman. Semakin pintar semakin benar. Kalau iman, lamun orang beungar ku ilmu pakai ilmu iman, insya Allah jadi provokator. Pintar tuh bisa benar. Oh pintar tapi itu bisa benar. Sebab ilmu tadi iman. Alus nama buki pintar, buki benar. Boro-boro pintar, bodoh benar aya hargana. Oh malah pintar bari benar. Tanah itu ngan pangteu benar mah keur mah belegu teu benar. Sama artinya kan. Jadi sebab iman, bener mah sebab iman, pintar sebab ilmu, nu mata ilmu kudu bareng jeung iman, ngarah pintar bari bener. Gitu kan. Mata kayak pintar hati teh salah nepatkeun dasar emosi. Bukan kahayang, halus buat kahayang. Jam 7 mesti dimukeun lah, ka mana? Bisa yang sholat.
Gus bener. Cuma Gus Dur can hayang. Oh talaah. Abdi mah cenah jeung hayang boga pamajikan teh nutu boga kahayang. Bo da yang geunah mah cing. Gampang teh cing lamun hayang boga pamajikan nutu boga kahayang. Gampang ente kari kawin kawewe nu teu nyawaan. Oh. Da marukan anu kahayang teh goreng alus kan. Hayang salat abdi teh aya alus. Hayang sodako abdi ka Tuhan. Alus mana? Yo malin hayang sodako umum. Alus hayang kan kegeul alus ulah salah nempatkeun. Hayang alus ulah salah nempatkeun. Rindu cinta halus, cinta ke Allah, cinta ke ahli ilmu, cinta ke ahli amal soleh, cinta di sifatan hati mah mikar serta jalma bisa berbuat baik. Itu sifatan hati. Batur goreng, batur alus. Itu teh seperti alus. Nu alus mah batur alus, batur goreng alus. Saya tahu hebat mah. Batur goreng ya alus. Adi ditanya ke mana? Adi boga duit mah, namun saudara ikhlas, kuring mereka anjeun udah, lain rek neangan ridho anjeun, lain rek neangan pembalasan ti anjeun, tapi cukup rek neangan ridho Allah. Istri taat kacaroke, lain peda duit narian keneh, lain peda kaseperi, kuring hayang dipikar ridho ku Allah. Tak ikhlas. Malah aya wadupanya nuka tilu. Nah, kekuatan spiritual adalah sir makrifat Allah. Jadi di rumah tangga kudu aya dimensi spiritual kan, kudu aya kesamaan keyakinan ke Allah. Mematak anu boga pamajikan teu akur keyakinanna perang batin. Ada sekali. Jadi aya nu teu kacumponan saeuseujna. Maka kudu ada kesamaan spiritual. Tragedi spiritual di zaman sebab manusia geus leungit kekuatan spiritual. Guru jeung murid tarasi didoakeun eta tragedi spiritual. Guru sok ngadoakeun murid muga-muga ucan diajar ilmu kimia sing berkah ilmuna sing manfaat hirupna. Sok kitu ngadoakeun pas ngajar di sekolah teh atau budakna muga-muga ibu nu ngajar fisika tadi si panjang niswana si berkah hidup juga. Masa murid kan murid antara guru untuk tragedi spiritual. Ternyambung rohani murid jeung guru. Eta dia zaman kan. Nomor ari nyambung rohani kekuatan makrifat. Yes. Disebut arohimi man nikmat karaosku rohani kunul mes mata nikmat alite sanes alit nikmat anu karasa kunul mes nikmat alit kadewanan si paham. Jadi seperti mana ilmu urang dipasihan paham karena sholat, urang dipasihan makrifat karena sholat, makrifat ilmu musyahadah tajalli eta nikmat ku karasa ku rohani itu hate wah bahasa sederhana maka durohon hayang sholat kan nikmat sholat kan hari sholat bari hayang nikmat kan nikmat beda dengan sholatmu kurang sholat maksa tapi lohong maksa lohong daripada luntur kan maksa kayak buka-buka we potong maksa sabab naon kan insya Allah mimiti maksa tinggal nama maksa asal niatna ikhlaskeun ya aya pepatah ahli tasawuf amal soleh yang dikerjakan dengan hati ikhlas akan melahirkan energi spiritual. Jadi mun urang migawe sedekah tuluy diikhlaskeun ka bapa ka mamana eta bakal memeang hati jadi lebih halus. Nah itu mata mun batur kemana kan rek naos aduh kuring mah kagok matur geuning lupa kapan teu ka motor pake motor geuning sing ikhlas mimiti nangingkeun motor ku Allah lila aya ngaji nu boga motor itu kan lemah ini motor motor terium kan atuh aing teu ngaji ya cenah kokosna lah kokosan bener kan urang kadu putra teu ngaji kan gampang neangan budak fakir miskin pasar bener biayaan urang lila-lila anak urang jadi ngaji sehingga mau kan
Amal soleh yang dikerjakan dengan ikhlas akan melahirkan energi spiritual. Amal soleh energi spiritualnya datang seukuran ikhlas orang, ikhlas abdin, ikhlas muridin, ikhlas wasilin, ikhlas salikin, ikhlas wasilin, ikhlas alifin, ikhlas tawabin. Oke, sama cina. Nah, jadi seukuran ikhlas orang, energi spiritual datang. Nah, gitu kan? Jika kita tahu banyak amal yang kecil dibesarkan oleh dia. Sekecil apa? Supaya jadi besar. Tapi sebaliknya banyak amal yang besar dikecilkan oleh dia. Nah, nama niat kecil, niat anu henteu tujuan anak ka makhluk lain ke Allah. Niat besar niat ke Allah, Allah mah besar kan? Niat kecil niat anu tujuan ka makhluk. Sedekah teh karena yang katakan ku jalma, ayo disebut berat. Karena jalma itu niat kecil. Amal besarnya dikecil. Tapi niat letik sholawat dan sabalik. Tapi niat karena Allah semata dan Allah. Baca sholawat. Nah tujuannya upahnya. Hiji menjunjung tinggi perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Kedua rindu kepada Rasul. Ketiga mencintai Rasul. Keempat memberikan hak Rasul. Amal kecil jadi berkah. Ayat jalma gede dosana tukang zina mere minum anjing asup ka surga di ampunan dosa. Amal kecil tapi besar, niatnya besar. Asup ka surga. Cuci ibu mikir, kok mau aing mere minum dosa lagi? 70 tahun pira aku ke surga, bener kan? Lamun ikhlas besar. Tapi kalau menukul itu semua, waduh minta ke ayu aing ribu gitu. Ikhlas jadi kecil. Mana mutasna Abdullah bin Jad'an, paman Siti Aisyah, putra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paman Siti Aisyah, sodakohna sakali nganterkeun ka hiji tempat 60 ontak menarikna. Saking sodakoh. Pas maut ditaruskeun ka Kanjeng Rasul, ya Rasulullah, paman abdi kumaha nasibna Gusti Rasul? Dakhalana asup neraka. Si orang ditawuti sedekahna ria jeung ujug. Lumatak sekecil apapun amal soleh yang dikerjakan kurang, niatna singih, niat besar teh niat ikhlas. Niat ikhlas teh niat anu tujuan Allahu kul. Jadi mun aya tujuan ka makhluk tulis kalau naos hayang hasil ilmu nu rek dipake alat pikeun milani ridho. Naos hayang beunghar. Alus tenan. Aya naos hayang beunghar dia. Anu hayang pakir mah beleugan. Hayang beunghar. Didoakeun ku bisi balunghar sadaya. Amin. Ku iman, ku harta, ku amal soleh, sing balunghar. Itu kayak beunghar sok tuluy kana sabab beunghar lain Allah. Jadi kan yang kecil. Tapi namun dituluykeun ka Allah beunghar nu rek dipake modal milari ridho Allah. Jadi ikhlas. Kan geus kan? Ini ka Mekah aya mau minta beunghar cenah duit. Minta beunghar paling di Mekah beunghar. Dan ditu minta beunghar, tapi beungharna keur modal milari ridho ibadah haji ikhlas kan. Itu berkah murid nu ieu cek kiai moga-moga aing dibeunharkeun teh. Asa pendapat sok kiai minta berkah dibeunharkeun. Kan beunghar nu rek dipake modal milari ridho. Ade ulah salah. Geus beunghar ulin eureun ngaji eureun salat eta salah kan. Jadi tahu artinya komitmen awal. Ini sih yang mau dengar. Maka kalau lain ngawas, dia akhirnya jadi beunghar, pada didoakan beunghar lebih. Dia didoakan beunghar, malah banyak kan. Akhirnya nyakal gara-gara ngaji, kan cuma dipakai lagi. Beunghar kalau hadapi. Malah nyakal, malah. Mau simpel beunghar saja. Yang ingat, beunghar ke alat milari ridho Bapak betul. Buru-buru bener. Sebenarnya tidak Allah datang, sebab sedekah ke Bapak. Karena
datang fakir miskin buru-buru. Nah gitu kan. Jadi supaya seueur amal soleh ku harta minta beungan teh lain supaya kacukuran kahayang nafsu. Tuan mah cukup di warteg 15.000 ngan surako suut. Mah orang tuh harga 2 juta sekali doang. Fakir miskin 100 perak aja. Kok tadi jangan didoa Allah salah teman kan? Salah. Ya gitu kan. Contohnya, nah kita Bismillah ya kan. Kita sudah kepaham mana masalah. Nah, itu kesimpulan misalnya terus. Bismillah, urang dijadikan tilu tingkah. Hiji Bismillah abidin. Bismillah makom abidin. Kedua Bismillah makom salikin. Beda-beda kan Bismillah. Katilu Bismillah makom wasilin. Bismillah makom abidin. Di mana pada midamel perkara nu sae sok macakeun bismillah. Ngan maca bismillah na bener tapi teu paham kana maknana. Macakeun bismillah sok teh ngalap berkah ku nyebut jenengan Allah. Eta bismillah abidin. Muga-muga sih menang berkah amin. Hartosna berkah teh tambah ka saya. Tina maca bismillah mesti muga-muga abdi maca bismillah rek ngaos tina ngaos aya kasayana. Tah gitu. Bismillah bade macul, bismillah bade tuang aya kasayana nanti Allah. Sanggis tuang jajar hayang salat. Tuh mana eta kasaya. Itu lamun tos tuang dijajar rokok aya duraka. Itu kasaya. Hartosna berkah teh tambah ka saya ziyadatul khair. Ayah begitu ada, terpaham karena mana ter, nuatak terjadi dandanan karena hati Bismillah, dibaca dulu Bismillahirrahmanirrahim, bener baca, nggak mau cari bener acan macana, abdi dinican, kaiji matak mawas Bismillah, moga-moga kita mau Bismillah ngancan daukiyah karena makna artinya daukiyah teh kan can bisa tajali karena asma Allah, can bisa tajali karena sifat ilahunna Allah, can bisa tajali karena Rahman jeung Rahim. Tapi paham mana nangis pada ayat takbir kita dari Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apal karena mana akbar, apal agung. Tapi masih kena nu agung telin Allah duit. Oh, bener kan? Nu agung lain sholat ulid. Eta candaukiah makna akbar mah siapa? Maka ayat anu maca bener, paham karena makna ngan candaukiah. Canta jadi coba sesantri karena makna eta sengan sanajan canta ini kelempang menuju tajadi disebutna taroki jeung suruh eta salikin muga-muga sing jadi ahli daukiyah amin. Kan eta daukiyah baca terus urang kudu taroki jeung suruh hartina taroki merangan nafsu mengganggu karena ikhlasna ibadah pada Allahu Akbar. Atuh aya katangan euy makmum nepi ka maghrib maca bismillah teh make bayati ajami segala. Dua di perangan ulah yang katangan kumaha
sebagai Allah. Nah, eta mujahadah eta keur taroki kan begitu. Namun ayeuna ria dituturkeun ria teu taroki. Atuh engke taroki suhu dibahas insyaallah. Panjang kali masih cari bahas guru mursyid, cari bahas murid syuri. Panjuat Ramadan teh urang, moga-moga Allah maparing ilmu amaliyah, amin. Moga-moga Allah maparing amal ilmiah, amin. Akhirna moga-moga Allah maparing akhlakul karimah, amin. Rek aya akhlakul karimah kudu kaliwatan dua ilmu amaliyah, amal ilmiah. Saya itu bakal dibahas kita. Ilmu hikmah teh ieu disebutna. Lalu ilmu hikmah teh wiridan bisa ning papung habibat. Begitu. Cerita ilmu ahli hikmah nukri usap tiup cabul can biar kudu di Jakarta disebut ilmu hikmah. Salah, ilmu dugal itu. Ilmu hikmah mah ilmu makrifat Allah. Ilmu naon daoki ilmu hati, ilmu sihir tadi dia kata ilmu hikmah. Otak jalma ahli hikmah mah lalu mutazina mata Rasul ge dakwahna hayyinun layyinun khafifun sahrun, hampa, gampang, lembut, tutur kata yang enak didengar dan tidak mempersulit. Nah, eta dakwah Rasul. Oh iya dakwah tatacu hahau. Di mana wajah kata Rasulna? Rasul mesti tatacu mesti sikut. Itu hayyinun lembut, tutur kata yang enak didengar. Lembut Rasul. Ya Humairah ka istri. Saking lembutna Rasul nepi ka istrina ngalap berkah. Lamun ngaleut Rasul Siti Aisyah mah sok canggih gigireun Rasul. Rek ngadaguan sesangan Rasul. Malah sayang menang. Urang fungsi sok dialap berkah ku istri urang. Cuci utara kunaon salat subuh ge ditangtongan wae ieu. Kudu soleh urang mah teh. Karena istri ngalap berkah kan. Nepi ka kayung ieu aduh moal meuli laki begitu. Jadi si urang gini kan lembut, Rasul lembut. Ya Humairah Khadijah. Tahu itu hasil tina pemahaman agama jeung amal soleh teh ka istri teh begitu. Oh. Datang Rasul kadang capek, terus Jamal capek. Diberi cai cuka. Oh. Namun orang salah minum cuka, paling henteu mentang asaan kumaha. Bener. Bener itu nama ditalampung gelasnya. Rasul mantep. Los asaan teh cuka, langsung dibeakun. Siti Aisyah nulungan digigireun ngecelak ti susah. Bukan dosa namun aing kasalaki pan sok diseskeun biasa ieu mah dibeakun keuleuh gitu. Padahal lain kan cuka bahaya mendinom lokok ribu minum cuka deh kan ribu tak ribu sudah ayah sempat kecelak nih langsung ditewak Siti Aisyah ke rasa kecelak yang penting jelas Rasul pas biasaan cuka ceri minum sibuk nalagunan Rasul Gusti Rasul kuna berarti bisa ngerti kelembutan hati Rasul benernya mulai jauh para lasan lamping kita Rasul masa kini soleh kalau di CF ceri balas mati tika yunggulan selagi kuna Gusti Rasul bet di CF padahal mah aturan Rasul bawa dikentos kumaha lamun salira gara-gara lalu cuka seueur jadi teu damang pan abdi nu ngarasa salah. Kunaon bet diseepkeun bukan apa-apa Aisyah. Saya ini cuma takut melukai perasaanmu. Oh, aya nu itu di dia dikasih. Ari sorangan. Ese tahap teh makrifat ka Allah kan lembut manusia kan. Maka kelembutan manusia berakhlak seukuran kekuatan makrifat. Dakwah porokok ya Rasulna hayyun layyun khafifun sahrun keur kulam ge aya tamu budak. Ramai baca kena itu sana sini. Lain Rasul enggak lain. Jadi tutur kata yang enak didengar dan tidak mempersulit.
lain guru mempersulit ke santri. Guru mursyid mah berusaha ngababarikeun pelajaran sulit ke murid. Oh, eta guru mursyid mah sangkan gampang mencernanya santri kumaha ya guru bahasana. Terus sulit ya ilmu teh. Jadi guru bodoh kita harti ko hikam. Padahal ilmu beda kan hikam. Coba gimana? Ajunan, abdi mau ngaji hikam puyeng jadi. Suci gurina, sini teh akan nanti balik. Abdi mah mun teu lieur teu bukan ieu jadi hikam cageun kan. Kudu cenah kumaha cenah. Sok kan. Maka bocek abdi ngaos hikam ya. Genep kabupaten 28 pangaosan. Majalengka, Garut, Cianjur, Bandung, di Bandung unggul 11 tempat. Trans Studio, TVRI, di Masjid Agung, 11 tempat. Di Bandung termasuk di dia, di Haji Agung, di Pemda, di Pangosan, di kan. Dan mereka ngerti ya, ku bahasa lu disederhanakan. Cuma pakai bahasa santri, abi pakai bahasa seperti tadi ya. Kudu bodoh gak keharti. Mana ayah kita di antara kadang-kadang aji ngantong, aji hikam, jeruk teuing, aji gelion, jeung beberapa bodoh. Tapi lu ngaji lu bodoh, tapi kehatian kan, harus. Soalnya tidak memper sulit. Bahasa ulah aneh-aneh. Disederhanakan kan. Waktu itu harus di aji hikam hari kieu we. Benernya ulah dipersulit. Jangan santri hayang jadi wali. Alay guru. Apal rumusna itu bejakeun ulah. Wakoskeun guru kudu geus teu beuki kejo. Ngaratak teh santri teh kabeh aya bahan jadi wali ieu sabab sugestina sanggup kuat. Beang telepon ke 10 35 ditanya geus dahar encan. Tapi lamun sanggup sacukil alus dahar. Waktu ayeuna keur kajian aing jadi wali kudu geus teu kejo apa bahan aing jadi wali. Mempersulit kita kan begitu. Lain guru mursyid, lain begitu guru mursyid tidak mempersulit. Gampang, gampang. Sawah yang benar mana? Santri datang, sok ya. Mereka menanyakan mana? Malah mau diberi kabar bahasa. Datang santri gede, pulau kan aku guru, nanyakan lah ya, istirahat buat ya. Aku guru tuh buku, padahal kan ke hari kita masak terbar. Sok nanyakan, naon aku ditanya-tanya. Mulai kan aku guru, cari paham, guru bisa nyalakan karena aku guru. Mereka jawab sok, nanyakan. Itu dititah malah jung jangan di ilmu ternyalakan ilmunya bawa hujan di mana abdi di gedung kabupaten Cianjur di tempat abdi di gelar Cianjur terletak mau dicoba di pak Cianjur mau abdi mau cekat istana kemarin malah kiai di urang 5 mobil biru kau karena apa hati ini ditentang ngaji hikam teh kudu bicara sikina pas kieu. Tak ada yang ngurus dengan jauh ngaji dia di tempat ada Cianjur unggul. Alhamdulillah kiai yang santri nomor tanya jawab di Borma macam tiu ke atau sampai nanti jam 8. Mareno kiai di masjid mungkin ingkar isu dari oh sebab dititah kalau dinaruskan sok naruskan mau murid bodoh sak kudu tengah ini nyekep itu mun salah sok ngelawan kan hujan kan dia kan mulai nama terukur mun salah marifat dia mana lu bener itu sok tadi dia mun salah musyahadah dia mana lu bener itu sok kalau bisa nyalah rumah coba tuh ilmu dapat agama mengerti kan ngerti dia disederhanakan mah tak guru mursyid masuk nambah balik ke hekse lain anu pelajaran paparan di bulan tujuh cantik lebih kapuyang alhamdulillah pesantren oh itu malah guru mursyid ngerasa lebih hebat daripada santri kita. Komo daripada kiai. Guru mursyid mah ngerasa lebih hebat daripada santri. Mata santri teh cukup jam nu kosok naos ka kuring, ngaji deui ka batur. Anjeun masih pinter batan kuring, mun bisa sapaatar teh ka kuring dia kata Allah sih. Yo mulai ai santri udah pinter ku aing mah bikin kabeh. Bahaya jadi saingan di lahir. Lain guru mursyid itu lain kan. Bagi terakhir
sifat mursyid salapan sholihin, nasihin, arifin di syariah, salihin di toriko, daikin bil hakikat, kabilil akli, hasanin siasati, wasi isodri, arifin di tumakutin nas. Salapan sifatan guru mursyid. Kita kalau ngeliat guru mursyid, papa ibu salapan, ayo ada mencandaki sorokeun hiji-hiji sholihin, kumamanana juga kamil akli, hasanin siasati, itu sifatan guru mursyid. Di antaranya sifatan guru mursyidnya angkasan tenang lebih daripada ilmu bapak ke anaknya. Itu guru mursyid. Cik santri ka hampura abdi teh boga salahan ya memeh datang anjeun akal mus ikrar rek ngahampurakan kesalahan santri. Naon sababna? Guru mursyid pahabun santri boga dosa ka guru teu dihampura ngisi mau minta doa ka sakabeh ulama dikumpulkeun moal aya metu kabeh doa. Kahijab dosa akan menjadi gurunya. Uku kuseh latau batala milaraan guru tobatna. Mata guru-guru ikrar Gusti memang buka pesantren buka ngajaran hebat ini. Memang dibuka mesti ikrar kalau Gusti abdi sejak ibadah kunasrul ilmi ngegelarkeun ilmu Gusti di dieu. Mun aya santri nu salah abdi ikrar bade ngahampura. Entong didakwa Gusti tong dihukum abdi we nu minta dihampurana ka Gusti. Memeh santri datang ge geus ikrar ka Allah dan ngahampura santri sakabehna. Jadi yo disapa santri mantap sih kalau luhur tong sirman paham tong kata. Aduh itu santri. Baik luhur sih kan. Kartos kan. Oke bersambungnya bersama. Itu kan. Kita jangan bahas teh syukur kene. Ayeuna nu penting mah urang niatan ngaosna. Sabar guru mursyid mah paham. Ya, jalan ke Allah teh kan. Bisa jalan protokol, bisa jalan tikus, bisa jalan sesama. Nu mantap nu bodoh jadi waliullah, nu pintar jadi waliullah, nu loba dosa jadi waliullah, nu kumaha bisa jadi bodoh, bisa asal ngaku sifat keabdian sakitu. Nu boga dosa ngaku boga dosa minta dihal. Nu bodoh rumah sabodoh daek dia nanti bari ikhlas. Nu pinter jadi guru mur, nu beunghar bere, nu pakir sobat dina kapakiran teh jadi sumber kejahatan. Benar kan? Jadi waliullah, aku nu pakir jadi waliullah, nu beunghar jadi waliullah, nu bodoh nu pinter jadi waliullah, nu loba dosana kok manusia kitu. Maka guru mursyid mah hakikatna tugas di Allah pikeun ngabimbing abdina nu barodo supaya jadi waliullah. Mata qalam yusil ilaihi illa man arada ayusilahu ilaihi. Dina kitab hikam ke ditu ka dina impah nu geh dituna. Jalma anu Allah dipanggihkeun jeung waliullah eta jalma nu rek dijadikeun waliullah. Moal dipanggihkeun jeung guru mursyid moal dijadikeun waliullah mah. Boro-boro cara pagi sholat, besok sholat dan muat. Maju terus sholat tasawur hidup kan. Hidup ya terus sholat datang ke akhirat teruji hajat di neraka. Nah sholatnya ria hukum kami. Na'udzubillahi min. Kita mah disiksa di sholat hakikat teman. Jadi kausa bahaya. Kita pang bahaya. Ini macam kan jalan protokol. Mana jalan besar seperti jalan provinsi. Mana loba ilmu, loba amal, dosa sedikit, jalan protokol bisa tuh balik ke Allah pakai jalan. Jalan tikus alternatif lebih jalan tapi alternatif ayo jalan kuma jalan alternatif mujahadatun nafsi sholat bari mujahadah sok malayan kasama sok balikeun deui sia teh sholat lah kasama sholat deui sia ingat deui keur sholat balikeun di sawah mah teh ingat keur sholat tadi balik deui keur sholat ingat deui keur sholat teu mata khusus sholat mubtadiin ingat keur sholat ieu keur sholat begitu. Asal ingat ke sholat ya kan pang bodoh orang khusyuk eta pang hanak-hanakna. Mun teu ingat ke sholat
Berarti kalau ngalamun kemana lain? Eta mujahadatun nafsi. Kan baik kan? Ayah salah niat di perangan nafsu ke sholat. Kayak kata Allah nafsu ya tidak mau. Jadi kemana-mana orang kudu merangan hawa nafsu. Nu mata hakikat perang cek Rasulullah. Sebetulnya hakikat perang akbar itu perang melawan nafsu di saat kita meluruskan niat sebelum mengerjakan amal soleh. Itu hakikat perang. Lain mau pedang dengan musuh kalau lain entah. Hakikat perang akbar mah eta perang melawan nafsu di saat kita meluruskan niat sebelum mengerjakan amal. Tadi kan di bumi ulah jadilah motor, mikir ulah niat kan kaji. Lulus kenalan nyata tadi itu kan. Budak ke pasar naik segala mobil pula diukur bener niat. Niat milari ilmu ikut sarana ibadah khusus kaal sok nyata sok kata. Ibu jadi naik budak lah sarewa di kolong. Jajan bisa dengan duit, wah ini kenal salah niat kan. Cek budak akhirnya terpaksa ini bisa disuruh jadi duit berbalik ke cek budak. Salah niat, lurus kenalan niat kan. Orang pada sholat luruskan nih, rek sedekah ke istri luruskan nih, bukan duit 10 juta, dipentar 2 juta ke istri cuma di baju, aja kurang ya cuma di motor, kuhul katanya, saya jangan kehadir kan, luruskan nih, ulang ada kamu kudu tim bere, mau gitu, bersolat tapi mereka kudu di, ya coba ke Dino akan nunamuni motor, kelantaran merek narido kan. Ingat melahirkan energi spiritual. Orang usaha nak bukit lancar, sabab sholat ikhlas ke istri. Istri nak di pasarana bukit soleh. Sanggeus meuli baju, nu tadina tarapati ketol kana sholat teh jam 10 mesti kena. Da geus meuli baju. Kemana? Saya sholat mohon kan. Alhamdulillah. Gara-gara ikhlas. Tapi lamun teu ikhlas, Allah beri alun. Urang mah mata jadi loba deui hartana. Da sedekahna kitu istri mah jadi soleh sanggeus meuli baju ulin mau salat ngaji. Gara-gara tidak meluruskan di gitu kan. Tas kartos kan, terus kartos mah mestinya sama begitu. Sakit mudah-mudahan diberkahkan Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ngaturanan atas kami jamaah katampi wabdi sadaya. Mudah-mudahan zanten ilmu anu maslahat barokah kamu anu sadaya. Dalam doa kami sebutna mudah-mudahan aya dina kawilujengan. Urang tutup ieu ausan hamdalah sasarengan alhamdulillahirabbil alamin. Sholli wa sallim daiman ala Sholli wa sallim daiman wa ali wa ashabi man qad wazada wa ali wa ashabi man qad wazada Rahman salatu minna Rabbasina salatu minna tamsanina Nabi Muhammad sayyidul wakina Nabi Muhammad sayyidul wakina Sholli
iman al-Ahmad wa salimna minal afati wa salimna minal afati wal balwa mugi Gusti bisa daya mugi Gusti bisa daya tina pancapaya sikarang cocoba tina pancapaya sikarang cocoba Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi tasbihul baras apunten tina segala kealfaan beri taufik wal hidayah wa ridha wal inayah wassalamu alaikum warahmatullahi